Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Ma, apa tulungan oeng loba jurig jadi mama Jang itu gagerewekan nyebutkeun loba jurig jeung deui dina kayan keur kitu teh nog torogan diantarana ngadon aya anu ngageleuyeung nyamperkeun bari ngomong ngirung sorana kajang itu. ngeng gitu tengil maneh ngawengnya ngenge kapapeda manul metngen Cek eta jurig anu maksudna mah nah hajang itu obat sieun ku baturna sorangan sebab cek maranehna sakabeh jang itu kayana sarua bangetna sangeplak bodas untuna eueuh gugusian biwir jebeu irungna gorowong tulang bungkul ngomongna sarua ngirung sorana teh atuh puguh jang itu teh beuki sieun kerewek harita sabab jurig teh ngadon ngahajakeun nyamperkeun bari nanya nyaho kana ngaranna sagala rupa. Oeng lain balad maneh oeng can paeh kaditu nyingkah sabrang ka Palembang balikna ka India cek jang itu ngusir ka jurig-jurig anu ngadon pating cikikik nyingserikeun ka manehna jang itu leungeunna pepeta ngahalik-halik ngusir jurig kadi jurig kelakah betah ngajak nyarita ka jang itu. hai gitu maneh ngas mawa kunyiluman maranti maneh oge ngas ngaeh juga ngaeh ngabe bakal jadi nuyul maneh teh euy Cek eta jurig kujang itu bisa keharti ngomong naon eta jurig sanajan sorana kayahan ngirung oge ada cek pangarasana jang itu mah tetep dirina masih dina kayaan manusia ngomong sorana biasa kawas sasari mata karita beki tambah sieuneun jeung bulu pundukna asa ngawid-wid ngandelan ngan aneh manehna bet bisa nyambung ngomong jeung eta jurig atawa arwah tumbal anu patula patalina jeung muja korban ti jalma-jalma anu boga janji jeung Nyi Blorong ratuna sakabeh ratu siluman di laut kidul. Oing memang aya anu mawa numpak delman tapi uing tepa dipaehan hirup kene deuleu matak maneh tong ngadeketan uing kaditu nyingkah sing jaraos ya nyingkah antara sieun jeung soak tapi jang itu betuari kene cacarita nembalan kana omongan jurig kitu teh mah teu aneh lantaran jang itu geus mimiti selang-seling pikiranana antara sadar jeung henteu ongkoh sieun ongkoh betah diajak nyarita ku eta jurig. maneh tong nyading itu nganeh ngudu percaya kang aing yen maneh teh ngas ngaeh kawas ngaing jadi ngorban numal mual bisa malik naik ke ngalam manusia malah bakal ngogeng aing sawah gitu mimiti mah gitu nemercaya geus ngaeh maneh nasib
jangaing sakabe gitu maneh ngas ngaeh niladalkeun. Jurig baturna aya nu milu nemrong ngomong harita teh bari netep ka itu. Misi maneh teu percaya kena ngomongan manur wingok maneh ngacak ka gitu. Ya nanya kumaha ngayan maneh ngayeuna hihihi. Eta jurig nuduhkeun itu kana kaca gede pasagi anu naplok dina bata dinding nyata ngaca. Itu teh bete keleket gancang cengkat nangtung bari lempang tapi lempang teh bet asa ngapung. Jang gitu lempang buru kaca lantaran penasaran oge cek pikirna kumaha kayaan dirina ayeuna. Nah ari geus ngenteng gebeg jang itu ngegebeg barang sidik ketingali wujud awak katut rupa banget tetela geus robah jadi pikasieun sarua jeung anu sejen anu aya di dinya. Oh ing jadi jurig karasaan jang itu tetep sorana jiga manusia padahal mah sorana sarua ngirung sadar kana kaayaan yang itu ujug-ujug ngabarakatak seri jiga anu ngadadak siwa. Atuh anu sejenna oge milu seuri sabab akhirna mah jang itu sadar kana kaayaan sarta jadi balad anyar maranehna sakabeh. Kitu kaayaan jang itu ayeuna anu geus jadi korban tumbal. Manehna moal bisa balik deui ka asal jadi arwah kepanasan di negara siluman. Lantaran aya anu nyebakeun jang itu geus jadi urang ditu hese mun kudu tulungan teh. Lantaran ceng hitungan jang itu mah can kungsi sapoe-poe acan cicing di keraton Nyiblorong tapi hitungan di alam manusia mah geus tujuhna jang itu mawat sedangkan geus lila kitu mah jang itu geus moal bisa ya tulungan deui. Caturkeun ayeuna di alam manusia unggal geus mulang anu tarahlilan bemaya sasambat ka itu ngagukuk cerik langiteun ku anak lalaki anu ngan hiji-hijina. Atos emak ikhlaskeun sing tabah naon rupa anu kajantenan mugia sing aya hikmahna. Adi abdi budak emak maot eta memang tos patokanana. Di salamah ngabeberah anu jadi indung bari hatena oge tunggara sebenarnya mah teu nyangka adina bakal pondok umur mengkaning sakadang deui tereh ngayakeun hajat selamatan ari duit ngadon kaceot dipake waragad tahlilan jang itu panon bimaya carindul bareuh balas cerik bae keur kitu pok calon minantuna milu nyambungan ku caritaan sedangkan kaayaan Mang Diman keur hulang jentul tengah imah sorangan mikiran eta kajadian anu tahlilan geus beralik ke dalila jang didin calon minantuna teu miharap indung dipipanjikeun anak ngarandapan gering pikir. Saena mah emak seueurkeun istirahat we pilih teu damang margi sekedap teu ieu panan aya maksad nyelemetkeun abdi duaan cek jang diding. Bimaya terus ngusapan sirah anak katot calon minantuna bari ditetep antep anu harita diuk digigireun na pok nyarita sorana dumarada. Hampura nyai ujang duit keur hajat selamatan ngadon kaceot dipake waragad dahlilan adi hidup kumaha tuh gantian anak emak teh cek Bimaya semu rumahu nyi salamah gancang nembalan bari gideg teu kenging nyarios kitu mak empan eta oge artos emak sareng apa tong aya emutan hoyong ngagentosan segala rupi tembal nyi salamah bari beus ku cimata. Mohon emak kedah ngemutan artos mah tiasa digentosan deui ku nu langkung ti sakitu eta mah artos emak sareng apa deui hongko sanes anu abdi duaan
lain ku kituna anak king dasantena mun kacewat puragad hidup keur keselamatan teh tang tumal cukup jang nyumponan kahayang hidup ngondang hiburan bari eta teh tina duit jang diding. Oh teu sawios mak ngeunaan hiburan mah teu sawios bios teu cios oge anu penting salamatan we hungkul nyi salamah embung ngabeberatkeun anu jadi kolot kaciot oge duit keur modal kawin moal jadi hitungan sabab dipake mulasarah adi sorangan anak indungna keneh malah jang diding oge sapamadegan jeung nyi salamah muhun mak teu kenging ngamutan hiburan ayeuna mah anu penting abdi duaan saramet dina engke waktosna cek jang diding bari imut bimaya lain berat ngagantianana maksudna mah dari harta mah teu kurang duit loba ngan teu kabeh ti cepeng tapi dina gadean wungkul lolobana teu boga barang sorangan upamana kendaraan tempat jeung sajabana anu disebut beunghar jegut teh can nepi keur kehirupan Mang Diman mah malah disebutkeun kaayaan sabenerna mah pas-pasan ukur ngaranna beunghar tapi tara daek meuli barang sorangan teu hayang meuli sawah teu hayang meuli tanah teu hayang meuli kendaraan estuning tara kabitaan cukup pentingna hungkul eusi beuteung jeung awak kebajuan gitu prinsipna Mang Diman dina ngadidik rumah tangga aya alusna gitu teh tapi kengaranan ngagade mah butuh duit sangkan hayang tereh balik deui teh hese memilikan mun parang aya jalma nu ngagadena seperti Johana lo banyak hal duit bisa isuk nyarita sore ke langsung mere tapi mun parang nenggang ka jalma nu apik kana duit tatawa kabeh dipake modal tang tu moal bisa gancang-gancang kacumponan bobotoh Mang Diman renghap Mang Diman nu menghap patena jol sesebelakan jeung ratu jiga anu tetunggulan pikiran teu daek tenang pok nyarita ditujukan ka pamajikanna di barungku narik napas panjang geus tong wak kamikiran waragat malah akang isukan arek nepungan deui si Uju ka lemburna sabab duka teuing naon maotna anak urang ieu hate bet ngait bae ka si Uju cek Mang Diman bari jiga nu ngamuka keheul tapi teu bisa dibudalkeun ari bimaya ngadon silih tetep jeung anak katut calon minantuna terus netep antep ka salakina di barung jeung heran kunaon salakina bet nyarita kitu maksud akang teh kumaha nabat aya pikiran kitu naon hubunganana Johana jeung anak urang jeung anak urang anu maot tanya bimaya mani daria nanyana teh Mang Diman jigana bae embung waktu betul sayeuna pamaksudanana kanu jadi pamajikan jeung teu matak hade kudu nyarita hareupeun calon minantuna pok harita nembalan ayeuna mah tong wakata tanya engke oge bakal apal sorangan sabab ieu hal masih jadi panimbangan anu kudu leuwih asak dina nemtukeun sikep ulah waka aya anu sejen nyaho kayaan maksud akang ayeuna anu sabenerna kitu tah tembal Mang Diman nya kajeun ari kitu mah Kang satadina we kami teh penasaran kunaon akang bet nyarita kitu bimaya rada baeut leuwih hade juga ayeuna mah bera sarare geus penting ieu teh keun akang tinggalkeun di ieu sorangan Mang Diman ngadon ngajurungan sare ka anak pamajikanana heug atuh akang kuring teh heula arek sare Nyai hayu geura urang sare ujang kamarna geus disadiakeun ku ama nuhun mak geus kitu mah bimaya terus muru anggon tempat sarena sakamar jeung Nyi Salama
sedangkan Jang Diding muruh kamar tempat yang itu hari sare ninggalkan Mang Diman anu tuluy kajentul di tengah imah sorangan bari ngumbar lamunan nyawang mangsa waktu anu katukang nalika indit ka lembur uruk bari mawajang itu ka imah Johana bet kebayang deui kumanehna nalika Johana mere dahareun ka anakna teh moal gitu maotna anak aing teh aya hubunganna tina dahareun anu dibere ti si Uju karucunan anak aing teh meureunan ku eta dahareun Mang Diman hatena terus galecok ngomong sorangan bertimbul curiga jeung sangkaan goreng boa-boa anakna karacunan tina dahareun anu pamere Johana basa eta inget keneh bungkus urut dahareunana oge can diduruk dina wadah runtah malah isukan arek dibawa ka imah Johana pikeun jadi bahan bukti kocapkeun dina poe isukna kira-kira wanci hanat poyan Mang Diman geus singkil indit ka lembur urug bimaya ukur bisa pepeujeuh kasalakina sangkan ulah nyarita anu matak tengeunah karena perasaan Johana bisi kesinggung hatena da saeutik gedena bimaya oge bisa ngajudi salakina mimiti curiga ka Johana patali anakna anu maot ngadadak teka caturkeun deui kumaha di jalana Mang Diman harita geus tepi ka tempat anu dituju kasampak Johana keur ngadaweung di tepas imah bari ngalepos udud rokok mahal bangun anu nikmat kadatangan Mang Diman teu wudu kaget sebab teu diduga tianggalna bakal datang deui ka imahna ari di imah kebenaran ukur Johana wungkul sorangan sabab ceiko keur indit ka pasar balaja keur bahan di dapur Mang Diman geuningan eta teh kabenaran sok Mang ka dieu Mang coba ngopi bareng Johana gancang ngabagiakeun kanu anyar datang cag heula urang tunda heula isukan dilajengkeun deui